lagi di kami sieun. Sieun. Sebelum kita memulai reaction kami sieun kali ini, saya mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Jaya, jaya, jaya. Walaupun can jaya ya. Dan ternyata perayaan kemerdekaan RI yang kemarin tidak hanya disemarakan oleh kita ya, orang Indonesia, ternyata dirayakan juga oleh bangsa jurignya. Karena banyak sekali yang cosplay jadi jurig. Banyak banget yang cosplay jadi kunti, jadi tuyul. Itu terjadi di karnaval ya. Kenapanya orang-orang teh mau gitu mereka di cosplaynya teh jadi jurig gitunya. Kasihan jurignya teh dibawa soalnya mah. Sugan di reaction kali ini, di video kali ini ada ya jurig anu ngiluan kamari karnaval. Kita mulai. Play video pertama. Just iya jadi dia lagi nge-vlog nih. Di belakang ada nenek-nenek, ini kunti sih ya nama. Kayaknya videonya langsung pindah Tuh. Ini mah video kompilasi Ya mirip-mirip cik gitu kamar lagi jurig-jurig anu ngilu karnaval tah. Dan nanti kali itu tah. Mun ieu mah cigana jurig asli anjing goblok. Supaya anjing. Ciga ieu anjing Crazy Frog teh nya anu baheula keur Covid tah anjing. Bieu tah jurig terakhir mah ciga Crazy Frog Wajib. Ieu mah Naruto cek urang mah leumpangna kitu Barudak Naruto ieu mah lain jurig lain mah. Tuh. Tuli. Anjing, ieu tinggal lompat lagi AI anjing itu mah. Cobanya juju aya nu video kitu jeung teu lompat teh teuing sieunnan teu naon juju lompat teh hungkul ieu mah. Kalau artis di susukan pokoknya kemarin bener karnaval teh loba jurig, loba tuyul, nu cosplay teh bodak leutik mah jadi tuyul, mun kolot nama jadi dikunti kemarin teh Tapi mereka juga berarti bangga ngajujurigan Indonesia karena ternyata mereka ikut memeriahkan kemerdekaan kita nya Ada seorang pria aneh dengan kaki kuda terekam di sebuah jembatan terbengkalai. Ieu mah ciga film ciga film Lord of the Ring nya. Tapi sukuna kuda boa ieu mah anu naon ngaranna teh dewa anu di film si Hercules nya sukuna teh kan kudanya, sukuna teh kuda tangis kolotna teh kieu siga namanya. Iya bener ieu mah buta-buta anu di film Hercules cigana ieu mah Tapi kan ngalacari teh keur nguseup ya. Tuh, ieu ge sarua ieu mah menjangan yang kuda ieu mah soalnya tandukan. Kala ieu keur nguliti si naon ngaranna teh tatangkalan buah ieu pelaku anu nguliti tatangkalan di Jalan Pahlawan gitu. Nya da cenah mah geus kapanggih Jadi gini, pemirsa, jadi di Bandung tuh lagi rame sekarang teh pepohonan tuh dikulitinya, maksudnya dikuliti lah ibaratnya mah kulit luarnya teh dikupas. Buah ini nih pelakunya Tuh makhluk halus berarti paparhan. Nah ieu anjing teh tewak tah anjing pelakuna buah saeueus ya. Lain jelema anjing. Sajadah bisa hidup sendirinya. Tapi kelihatan lagi sholat ya si sajadah teh. Tapi ciga nama eta aya budak leutik anjing jerona anjing pendek Videona pendek baru ku aing diintip lah dia suka ngatempo pengen teu anjing. Sekitar tahun 90-an sejarah duduk seperti sholat di beberapa masjid. Ting orang tak apa menggosip ieu nya walaupun saya besar di tahun 90-an tapi gosip tentang sajadah yang duduk di masjid saya tak hafal Kalau kalian ada yang tahu coba ketiknya ini kita ramena di daerah mana orang tak hafal soalnya gosip eta mah. Ini mah di luar negeri kayaknya ya. Jadi si ibu ini teh ketakutan karena ada yang ngintip di jendela tuh. Tapi kelihatan matanya hungkul hurung mata teh. Iya mah
Iya out anjing. Burung hantu anjing mah kelihatannya seperti burung hantu karena lirikanna teh si leherna ngalikna 180 derajat. Si ibunya terlalu parno cigana memang burung hantu, Bu. Tah anjing geus cerik-cerik ieu sok ngareureuwas ya euy. Anjing tuh tingali. Aing sok ngareureuwas euy. Tapi teh baju hungkul anjing. Baju huluan saya mah bodak. Baju hungkul. Cerik. Anjing tapi murining ieu mah cigan baheula mah kalau di Bandung tuh ada apa? Hantu pastur cenah anu tanpa kepala cigana mah ieu euy. Pastur tapi teu naon ieu mah lain euy. Kunti lain ieu mah pastur lain eueuh leungeunnan eueuh huluan ieu mah. Ya di rumah sakit ya. Merinding pasien ini melihat pintu rumah sakit terbuka sendiri. Kelan. Tapi ida mungkin ku angin pintu rumah sakit mah bareurat sia euy. Tuh, tutup muka anjing sok ngareureuwas geus teh aing kitu euy. Henteu tapi ieu mah euy ngan tutup muka unggul. Iseng we mah juri keur iseng mun. Ngecek di kamar eta aya gangguan eueuh kitu mun aya gangguan nyamanna balik tapi tah anu ceurik. Ternyata ada yang menangis di kamar mandi nya. Padahal maksudnya nggak ada siapa-siapa itu nggak ada yang jaganya. Terus si pasiennya nu midiokeun euy. Tapi kan yang sakit mah cenah mun mendekati ajal sok ditinggalian teh tahu didengan teu paruguhnya. Ya siapa tahu itu malaikat yang mau ngejemput anjing mau jemput maut. Wah, ieu pocong euy kemarin loba oge di karnaval euy. Ini mah bukan pocong asli, ini mah kayaknya emang bekas kemarin karnaval terus dipajang di tatangkalan. Ini buatan manusia, ini mah bukan pocong. Karena ini cikurangnya aneh ini karnaval teh kenapa harus cosplay jurig? Pucuk urang mah cosplay teh cosplay Naruto gitu nya biar katingan teh rame gitu teu sieun gitu karena takut banyak anak kecil yang trauma karena nonton karnavalnya di si karnavalnya teh terlalu banyak juri karena kan pikiran anak kecil mah kerekam gitu jadi takutnya teh mereka trauma ninggalin kari itu teh nya jenggot ya tah anjing iya mah jenglot sadar kamera anjing soalnya nempel CCTV tinggal itu anjing itu ya jenglot urang teu ngarti si jenglot teh kan ada yang ngomong gitu teh belum mati sebenarnya si jenglot teh petapa atau naon lah dia teh mengecil rekanasi atau apa gitu nya si jenglot ini teh jadi si tubuhnya teh mengecil tapi katanya mah itu teh belum mati karena para benage getih si jenglot teh anjing mah buat tuyul kayak nyamar jadi jenglot ini piraku tuyul nyamar jadi jenglot tapi di rumah orang kayanya apa lagi si bisi mainnya munyung anjing tidak terpercaya yang munyung gitu ya di kandang domba tiba-tiba ada pocong tuh tapi kalau si hewan tidak reaksi ya kemungkinan ini palsunya karena cenah mah si hewan mah atau binatang apapun dia tuh bisa ningalinya bisa nempok gitu bisa nempok makhluk halus di sini tidak ada reaksi si ayam tidak ada reaksi si domba tidak ada reaksi karena kalau ada non sih katanya mah ayam berkokok sebelum waktunya kan berkokok tuh di jam 5-an lah ayam teh jam 4 jam 5 kalau tengah mau berkokok itu teh cenah ningali kunti cenah eta ge nya cek percenahan ieu mah si ayam teh berarti ningali kunti ieu mah ayam nanti tidak berkokok tuh jadi jika nama teh lain lain jurig aing teh mah jadi kamar mandi rumah sakit kayaknya mah aing sok ngareuwas nu kitu nya aing ge kunti ini api-api segitu unggul jurig teh jeung sieun teh nya mun nya jurig mah caing mah langsung sampeurkeun ka jelema oke lah anta yo gimana kasurupan tuh di luar negeri mah sanya leuwih sararem bener-bener hantu tuh apa namanya teh ganggu fisiknya lamun di Indonesia mah kan cuman menampakkan diri gitu nya nyingkeun teh ku sora ku naon kalau di luar negeri mah bener-bener
Dia tuh ganggu fisiknya, aing teu ngarti anjing teu bener henteu nama euy. Ini ada naon sih ngaranna teh? Allah. Puputran kita biang lala gitu naon itu Allah. Hirup sendiri tuh. Allah. Nya keun bae tumang lah. Curang mah cenah ulin we da juri ge mun anak juri kita mah nu hayang ulin nya. Keun teu make koin ieu tumang eta mah. Mun kira-kira teu mayar teu make koin tah carekan. Cih. Bandung merinding ekspor di mananya ieu? Oh, eta si Kunti teh mungkin indungna anjing. Jadi bieu teh keur ngasuh budakna, keur ngasuh budak cenah ulin. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh, adan si mah. Astagfirullahalazim. Mana? Allahu la ilaha. Tapi urang mah teu nempo sia euy. Qayyum la ta'udu sinatu wala naum. Urang teu nempo euy. Kuntina belah mana euy? Ma fis samawati wa ma. Hah, riweuh teu puguh anjing ieu bodak Bandung merinding explore euy. Cik mang nu jelas mang euy. Tah anjing, tapi salut sih konten-konten kreator yang mengeksplor tempat-tempat serem kieu nya. Karena beberapa kejadian emang nya cenah mah dia tuh jadi kesurupan terus utah getih utah naon lah. Dalam pohon. Masih di luar nalar sama nya nah bisa gitu ngeganggu nanti fisik teh dari dalam kan kalau tadi yang di luar negeri mah si hantu teh ngegusur teh malah ngebantingnya kalau di kita mah kela Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. ngalungkeun seuneu anjing dia. Allahu akbar. Kira bos aing euy. Astagfirullahalazim. Emang teu puguh anjing mana ganti anjing. Serem anjing tah ieu sarua aing serem. Anjing. Astagfirullahaladzim. Ieu mah anjing pocong dandanan anjing da pocong. Oh anjing loba anjing goblok. Aya pocong, aya kunti beureum. Aya manekin tuh ieu mah dandanan anjing nu ngilu cosplay ieu mah. Soal gigireun manekin terus kikituan gua ngeganggu nakin teh waduh ieu mah anjing nu ngilu cosplay ieu mah. Cosplay kamari euy. Kela. Ikut deui aya. Di CCTV tapi mah euy. Ka filmna CCTV ini mah. Ya apaan tuh? Ya kunti lah kalau bukan siapa sih. Pilayan sih anak euy. Kuntina nemplok anjing eta mah. Tah. Teu malik sih anjing kuntina teu malik euy. Anjing teu jelas euy. Bodak. Ternyata habisnya. Ya gitulah pokoknya mah kalian jangan heran kalau 17-an masih ada nih kayaknya mah karena apa berikutnya karena belum beres. Agustusnya juga bakal sering lah kalian lihat jurig bungkelekan di jalannya yang cosplay jadi tuyul, jadi kunti, jadi pocong pasti banyak ya. Tapi kalau kalian pingin bener-bener lihat jurig aslinya ya ke alun-alun. Itu mancingana jurig real. Oke, balik lagi di Kamisien berikutnya. Yes.